Anjir, kunaon panglima maneh? Iya keur main bola, Bos. Kumaha gitu? Ih, urang miluan atuh yo kararasa aing yo. Ayo atuh Bos main bola, urang ieu batur, nang urang jadi kipernya. Heuh sok maneh kiperan tuh di ditu, urang mau nyepak bola ti dieu. Heuh siap Bos, urang ka ditunya. Heuh sok maneh ngiperan. Heuh siap Bos. Sok buru. Heuh sok Bos, buru ya. Urang geus siap, sok buru sepak. Oh, arek yo, sepak yo. Hah, aya tandagaan eueuh nyepak teh, jiga awewe pisan. Cuma mending ngogok ke aing teh. Sok sakali deui ku aing sok. Heuh sok tah yo, sing nyepak teh sing tarik atuh tah, jiga awewe pisan atuh. Heuh atuh yo. Yo, ku aing tarik ayeuna mah yo. Goblok, saha sih main bola? Mun ninggang cari urang. Awas ya, cicing sia dirinya aing kadinya nyamperkeun. Anjir, ieu kuna kasih mama rabig. Wah, ieu mah ngambek geura euy. Anjir, bulan kasih mah. Wah, coba ka dieu yeuh. Kumaha ieu? Hai Panglima, sia geuningan bahaya kana cari urang ya. Duh, Mak, hampunten da sanes abi. Tuh si Bos Areta da abi mah cuman ngiperan di dia jadi kieu tah. Anu nyepak mah teh salah Panglima. Sia kiper teu bisa newak. Jadi beunang ka aing ka dieu ye. Cih, nah jadi ka urang mah. Yeuh, anu nyepak anu disalahkeun mah. Kan urang kan jadi kiper kieu. Lain keur kieu. Lamun kumaneh ditewak mah moal beunang mun kana ulu urang. Wah, ieu mah euy kalah memanas ieu mah euy. Ah, kudu dibenerkeun ieu mah euy. Hampura atuh mah da ku urang teh katewak. Yo, geus aya naon sih ieu aya naon? Iya, Bos. Nah si mah jadi nyalakeun ka urang kacentang uluna. Oh, kacentang sirahna mak. Naon nu nyeri mak? Ah, teu naon bos. Ieu ye emak ka center saeutik bari ngawihkeun bola ieu. Anjir, ai tadi ka urang nu popolotot nyarekan. Ai datang si Bos. Jadi teh nyarekan ieu kumaha? Nya Bos, aek mulangkeun bola. Nyabat atuh mak, bolana. Oh bos, mulangkeun bola. Katunya, mari kat deui ka ditu kabeh kaler. Oh, nya mak, sok. Bos, nah tadi mah itu nyarekan ka urang ai datang ka Bos man teu. Sieunun meureun panglima ku urang. Heueuh meureun nya. Heeh. Ayo ah, balikan dia. Nya atuh yuk. Burung kakak tua hinggap di jendela. Punten mak. Mangga, kumaha manawi? Bade tumaros mak. Ari bumina Parohman palih mana? Oh, bumina Pak Rohim. Ih, sanes Rohim mak. Parohman mak. Oh, Pak Oman. Pak Oman apa di ditu? Ih, ya panglima, budak gua mah ieu teh. Rohman mah, Rohman. Oh, Rahmat. Rahmat mah kaleren ranca, Jang. Astagfirullahaladzim. Ya panglima, ieu teh rada teu ngadangu apa kumaha ieu teh? Teuing kapanan Bos? Yeuh, mak. Rohman, mak, Rohman. Ih, sia mah tarik teuing kaos kanu torek wae. Ayo Supriyadi mah di ditu tuh. Atuh lain ngomong kita tadi Supriyadi gitu. Aing kana Supriyadi geuning. Ya panglima ieu teh budak henteu. Teuing kapanan Bos? Yeuh, mak. Rohman, mak, Rohman lain Supriyadi. Oh, uhun. Ai Mang Ujang mah palih ditu bumina beh kaler. Gusti teuing ieu kalah kana Ujang. Yeuh, mak lain Ujang, mak abi milarian teh Rohman, mak. Panglima geura pangjelaskeun. Rohman mak gelis. Oh, Samsul. Samsul mah di palih dinya caket. Gusti teuing eta panglima kalah ka Samsul. Rohman, mak, Rohman. Yeuh, panglima budak henteu kumaha ieu teh? Teuing, mak, Rohman. Naon sia teh buka budak ka aing? Aing mah teu budak. Cih, teh tepan kadenya nyebut budak mambungeun. Eta masih gana hayang duit Bos. Heeh, kitunya. Yeuh, mak tuh ya. Jeung jajan, mak. Tah, lamun kieu mah pan gampang. Ai bumina Rohman mah tah kahalangan 2 bumi ti dieu. Boa edan panglima. Ari kana duit menirikat, mak. Oh nya Bos. Ya heueuh atuh. Segala ge make duit, telinga ge jadi molongpong nempo duit mah. Ayo panglima. Ayo tuh, Ini teh. Ayo, mak. mata duitan mama. Nuhun, Bos.